Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ayeuna rek nyarioskeun salah sawiosna kahebatan atawa bentuk-bentuk kahebatanana taat kanu jadi salaki. Ieu teh ti kamari keneh keur nyarioskeun hebatna taat sebenarnya, atawa nyaritakeun nerangkeun ngabahas hal-hal anu sangat istimewa di awewe di mana-mana taat kanu jadi salaki. Di antara bentuk taat ka salaki teh wa ikramu ahlihi, kudu ngahormat ngamulyakeun ka kulawarga salaki. Di keluarga salaki teh kurang teh kudu dihargai, walaupun salaki urang di keluarga yang tidak terpandang ya, walaupun keluarganya tidak terpandang dipandang we kurang lah, pandang gitu dihartina dihormati. Ngan kade hayang we dipelongan kabehanana gok jeung bapana salaki pelong we kurang teh, gok jeung indungna salaki pelong mitoha, gok jeung dulurna salaki teh dipelong we tuluy kade cek itu teh kunaon silaing melong wae kawing apaan kudu memandang salah keluarga salaki. Lain kitu maksudna, lain kitu bisi dihartian kitu pedah salaki teh keluargana keluarga biasa-biasa, lain keluarga anu terpandang, maka kurang kudu dipandang suatu keluarga anu sangat terhormat, maka kurang dihormati dimuliakeun. Nah make kudu dimuliakeun har eusina mah ngamuliakeun salaki. Nah salaki make kudu dimuliakeun har eusina mah ngamuliakeun kanu nitah ngamuliakeun salaki. Saha? Gusti Allah. Jadi hakikat nama ngamuliakeun saha? Allah. Tah eta teh bentuk ngamuliakeun Allah. Jadi ibadah awewe mah geunah ya hebat tina ngamuliakeun eta ge, tina ngahormatkeun eta ge geus ngagungkeun Allah eta teh. Jadi loba sebenarnya mah jalan ibadah awewe mah. Watak untung jadi awewe teh kudu syukuran ka Gusti, unggal poe Salasa teh marawat tumpeng. Syukuran. Sabab loba jalanna keur ibadah, karek ngahormat keluarga salaki ge geus jadi naon? Ibadah gede. Wa aqaribihi jeung ngamuliakeun karabatna deui wae, dulurna. Dulur salaki teh kurang teh ditata alusna mah. Akang ari akang teh lanceuk sabriji, adi sabaraha hiji, tuluy mun boga emang di mana wae, baraya teh di mana wae. Baraya akang maneh nu dianu ti Sabang sampai Merauke eta baraya akang kabeh. Hormat ku urang, muliakeun. Nya karabat teh karabat anu deukeut we anu bisa kahontal ku urang. Ai kitu mah anu urang teu nyaho ting di mana, heukeun eta mah da nu kahontalna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Da moal ngaberatkeun pangeran mah. Kumaha cara ngamuliakeunana? Bebas kumaha bae, walau bil kalamil jamil, walaupun ku bahasa anu geunaheun.
bahkan pangalus nama ku bahasa eta teh nu alus da jelema mah hade goreng kunaon cenah keuna ku paribasa kitu pan hade goreng jelema mah ku basa matak bahasa we sing alus ulah ieu mah ari kasalaki ngaakang-akang kasalaki ngadama-dama ari kadulur salaki nyia-nyia gitu kan wah sia mah dalin salaki aing adi salaki aing sia mah cenah kitu mentong tong kitu kudu sarua we ngahormat ka saha tapi da sok roba papasean teh tidinya pan ngarah teu jadi papasean eta teh rata-rata jelema mah lamun geus beda milikna tah tuluy we sirik tah eta nu sok jadi naon teh nah si eta mah ngeuring kabuli mobil ari urang hayo we mobil tina cangkang jeruk misalkan eta tidinya mimitina teh naon hese namun sauyunan teh hartina mah da lain hartina kudu sarua kumaha we sakamampuhna masing-masing tuh kitu cenah hiji tah ngamuliakeun kulawarga jeung karabat nu jadi salaki tambahna deui wa ru'yatul qalili minhu katsiran nah kudu boga pandangan kumaha terhadap pamere salaki nu saeutik kurang teh anggap eta teh loba sanajan dibere 500 perak gede we eta teh nuhun akang alhamdulillah peryogi pisan abdi teh milarian 500 perak teh gitu nuhun we kudu dianggap gede eta teh nah hanya ciri eta teh syukuran ciri naon cenah syukuran tarimakeun we malahan lamun di barang bere non dibere ku salaki teh sok sanajan barang saeutik bahasa anu hade mah kieu meureun sigahna teh nuhun akang dalah teu dipasihan oge abdi mah sumpingna deui akang ka bumi getos atoh alhamdulillah salamet di perjalanan ge teu sawios keun usaha mah da aya keneh isuk urusan bebeunangan mah da eta mah rezeki ti pangeran lega teh salaki teh jolah yang hees eta teh mun digitukeun teh ngan kade lamun tuluy teh jadi pangedulan deui baya ada pamajikan orang mah bager nya maksud nama tuh sing halus we lah tapi kudu aya sistem kritik membangun ari kanu ngedul mah gitu mugi-mugi we akang teh sing tigin dina ngajalankeun kewajiban ti Allah we sakitu we geus teu kudu loba-loba teh ku sakitu ge mikir nah salaki non pamajikan aing mah geuningan kitu meureun cek salaki teh dalah teu diparaban ge sigana saya eta mah narimakeun we ka kuring teh meureunan urang teh kudu syukuran ka Allah dibere pamajikan bager kieu piraha kurek rura tereret deui kana doma geus kitu cukup ka si eta kitu tah bisi hayang apal itu sebenarnya jimat kanggo istri kanggo melet nu jadi salaki melet nu jadi salaki mah pamerena nu saeutik teh anggap gede artina tarimakeun apa adanya nuhun Kang serba nuhun we dipasihan raksukan urti nu maot salaki dibere baju tinu maot panu maotna ari awewe meman barang berena teh sok keluargana teh sok merena teh pakaian awewe deui manyarek dipake ku salakina nya dipikeun we ka pamajikanana ya neng aya nu masihan ya teh tutumpang naon gitu tinu maot cenah gitu ih garila teuing tong kitu nuhun akangnya cacak-cacak tos maot eta bisa barang bere tinggal komo anu naon tinggal komo anu hirup keneh meureun kitu we geus hesena insyaallah meureun ceuk salakina teh heuh nya mun nya aing eleh ku saha eleh ku nu maot tah kitu asing alus eta teh di mana-mana geus bisa mensyukuri
narimakeun teh hakikat nama lain mensyukuri ka manehanana tapi mensyukuri ka Allah. Dah hakikatna nu mere rezeki teh saha? Allah. Ulah kieu ieu mah sakieu si atuh mikir sia teh yeuh nyatu teh teu mahi 100.000 sapoe teu pan anak sia aing anak sia ya pan aya 10 na nu di can tatangga wah lamun kitu insyaallah perang dunia ke-8 eta tong kitu-kitu teuing terimakeun we nuhun sawios akang keune dari rezeki mati Gusti kitu padahal urang teh pan butuh nama gede da piraku atuh sapoe 1000 teuing mah nya nepikeun ka aya laguna baheula mah kumaha cenah laguna teh piraku rasiko sapoe jangan ukur 1000 baheula mah ayeuna mah lain 1000 meureunan piraku teh 10.000 meureunan 10.000 mah mai keur jajan budak kungkul sakali jajan eta teh sigana ayeuna mah sabaraha ribunya sapoena mah hina 100.000 matak pamarentah teh sing gede ngagaji salaki teh nya sabab geuningan sapoe teh teu mahi sabaraha kitu tapi da sebenarnya mah ngukur ka kujur deui we dari penghasilanana sakitu ya tarimakeun da atuh da urang mah serba meuli wae geuningan sangu meuli deungeuna meuli uyahna ge meuli sagalana ge meuli cengek meuli komo bari keur eueuh ayeuna teh pan hararese cengek teh nya keur mahal naon hesena mun melak atunya di imah melak cengek melak bawang mata ke melak gitu ngarah teu sagala teuing teu meuli masyaallah tapi da sabenerna mah rek kitu rek ieu ge da rezeki mah da aturan ti saha ya Allah tong geung tong hariwang wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha sakabeh nu kumarayap di muka bumi teu aya nu kaliwat ku Allah kabehanana ge di rezkian sadayana ge kengeng rezeki ti Allah kengeng bagean moal aya nu teu kengeng bagean pokona mah ngaran-ngaran aya dina riungan makhluk Allah ku Allah ditanggung ngaran-ngaran aya dina riungan pengajian maka bagian lah cai-cai mah kitu kan ngaran-ngaran aya dina riungan makhluk Allah kabehanana ge pan makhluk Allah setiap makhluk nu kumarayap di muka bumi asal kumarayap we urangna kumaha kabeh ditanggung rezekina ku Allah tong keung dua muka tilu wa alla tamna'a nafsaha minhu wa in kanat ala dhahri qatabihi si awewe tong nolak kana dirina tong menahan diri na manehanana tina kahayang salaki wa in kanat ala dhahri qatabin sok sanajan keur numpak onta sanajan aya dina tonggong onta salaki aya kahayang kumaha tong ditahan langsung we cek urang teh mah akang bari kumaha rek bari nyepeng celi onta rek bari ngagantung rek bari ngolecer rek bari naon wae terserah kitu ngadaheul lalaki ge mikir mah nya atuh rek didinya gugulingan meureunnan ka jejak onta bisi aya kajadian salakina teh rada careraman teu kaop ningali hawu hayang ngajaran dina hawu misalkan der neng urang nyobaan yu dina hawu hayu we kitu nah teuing rek kumaha hayang nyaho gugulingan siga naon jadi suluh sugan nyobaan di sumur yu der kadinya bisi aya lalaki anu kitu padahal mah da nanti nikah nih naon ngaranna teh nikah dedemes teuing nya da rek di kumaha ge rek bari kitu kumaha ge ya angere semet leuleus dari geus mah geus we moal nepikeun ka kumaha sugan pedahayeuna mah gayana ala kapal Sriwijaya aya sanaja anger sugan bakal jadi kumaha henteu biasa we sakitu
bahkan tong alusna mah tong kaleuwih teuing diatur tina sawarehna anu jadi sababahaya teh apaan aya syirahul wiko teh ni bekiahan teuing gitu lah ni eueuh waktu dijadwal isuk-isuk sekali teh dah memeh lohor sekali memeh asar sekali memeh maghrib sekali gitu geus salat isya sekali cukup sakitu kena meni di jadwal ieu mah hayo we dipikeun ka beak waktu tah kitu cek aki-aki teh atuh jang kitu-kitu teh mah ledeh berenang diatur we disesuaikeun tak ulah bekian teuing gitu tah kitu cenah sakali deui wa alla tamna nafsaha wa in kana ala dhahri qatabin ladenan we salaki sok sanajan dina tempat anu teu layak kitu hartina sok sanajan di mana bae nganu jelas kade etika jeung norma-norma kudu dijaga etika jeung norma-norma agama ulah sampaikeun ka naon ngaranna dilemprak cara mana diantarana etika jeung norma-norma agama teh sok sanajan halal salaki jeung pamajikan pan teu meunang ari di hareupeun batur mah bahkan lain ukur euneuk-euneukan ya hareupeun batur sok aya capaka cipiki salaki pamajikan sanajan jeung salaki pamajikan teh alus teh capaka cipiki teh ari hareupeun batur mah teu meunang dosa we eta teh dor silih kaleng di luar emang di imah tara nah di luar mah entong naon sauna sok sanajan halal ka manehanana tetapi mengundang fitnah kanu sejen kitu ulah kana cenah di mana salaki rek init kudu suntangan suntarang gitu rin jadi suntangan teh jeung suntarang tulis suntuur berenya segala disun meureun kitu teh nya tapi lain hartina kudu diobral tidak boleh ari hareupeun saha mah kitu geuningan panganten sok aya dipaksa-paksa ku lebe sok ayeuna mah da geus halal neng ujang cenah sok suntaarna cek saha teh cek lebe eta mah lebe carerahman bisa hayang ngapal entong saudara mah tong kitu-kitu teuing dah sok sanajan ieu sanes sih mah kanggo kenang-kenangan we api-api we atau api-api ari rek dipoto mah gitu nah teuing eta cenah norma eta teh sekali deui eta teh norma kitu dina Islam teu diajarkeun kudu nepikeun ka open bar gitulah kudu sembunyi we Allah sekali deui teu meunang nahan diri tina kahayang salaki sanajan di mana komo lamun teh mah geus disadiakeun ku salaki kunaon eta salaki meuli kasur meuni alus eta teh urang teh kudu alus sangka berarti aing teh kapake kitu nah nyerieun bereunannya dina tembok gitu berarti orang kudu siap ngalayananana make etika deui make cara bisi ibu aya kahayang kanu jadi salaki aya kahayang kanu jadi pamajikan make cara-cara anu alus naon cara anu alus teh hiji ulah poho lain ukur naon ngaranna teh lain rek ngagugu nafsu ieu teh lain rek ngagugu nafsu rek ngumbar sahwat sanes tapi rek ngajalankeun perkara anu dihalalkeun ku Allah di mana ieu ngajalankeun anu dihalalkeun ku Allah berarti make etika anu alus jadi ibadah kalau sakitu make cara boga wudu ulah halusna mah
Apaan meureun ke batal deui, apaan ieu mah wudu rek batal. Naon cenah? Da kitu we, wudu heula. Mun bisa mah salat heula kadinya. Salat heula 2 rakaat mah ngadoa dina keur salat ge salat teh Gusti abdi ieu salat teh maksudna ngadamel cukang lantaran piwarang Gusti abdi rek nyieun budak kitu Gusti muge budak abdi teh sing jadi jelema anu getol ibadah getol salat aya cek pamajikan teh akang na ngadoa teh meuni kitu pan abdi mah ieu geus di steril teu cerega apa duli teuing sanajan geus dinaon ge panan sok aya nu dinaon teh geuningan. Oh, anu dicepet di rona teh. Di steril. Malahan pan akang ayeuna mah nu abi mah disolobongan atuh asanajan kitu anger sing alus make etika. Doana baca makan cek di dieu tah. Aya cenah di tina sawarehna nu di sunatkeun keur anu rek jima. Hiji ayyabda'a bismillahi ta'ala. Kaiji maca heula bismillah, tuluy maca qul huwallahu ahad. Maca qul hu sabaraha kalinya sing loba halusna mah. Atuh meureun moal pek bae na. Gitu, baca bismillah qul hu tuluy maca naon deui? Takbir, maca tahlil. Kabeh segala dibacanya. Maca la ilaha illallah. Tuluy maca bismillahil aliyyil azim. Allahumma ij'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah. Baca eta jampe eta hafal teu? Teu hafal deui. Kaburu tunu kaburu ngulahek ya. Minangka ieu teh sebenarnya minangka muqaddimahna ieu teh. Cek urang teh kanu jadi salaki akang ari akang jajampean wae lain ieu teh obat kuat gitu bejaan kitu cenah tah tah tuluy deui atawa maca jampe anu biasa teh Allahumma jannibna non asyaitona tuluy wa jannibi syaitona ma razaqtana non Gusti mugi Gusti nyingkahkeun setan ti abdi. Loh, nah disingkahkeun setanna, sabsi setan mah sok pipilueun. Ngiluan teh setan teh numpak dina tonggong. Itu kumaha nya eta setan make iluan teh era meureun. Nah nu mawi sebenarnya mah sunat tong dibuligir, kudu dituruban. Lamun keukeuh kudu dibuligir ya make eta we, make simut. Bisi aya setan ngilu. Kitu teh. Atuh dah hareudang misalkan lampuna poekan pek teh cenah ieu lamun lampuna dipoekan mah meureun ke budakna jadi hidung na teh urusan eta mah da lain lampu nu ngahideungkeun jeung nu ngabodaskeun teh lain tah gitu make tata cara lah geus pada hafal insyaallah geus pada hafal lah di dieu mah teu mampu teuing atawa teu kaburu teuing daon sababna rusuh papan sok aya teh kumari geus pangseng kepalang leong apa nada teh teu nyaho di temah wadi panyate kitu jelema efek teh lomari col digabruk buru-buru ari efek teh ngagabruk panto salah soreng teh aya mah eta pokona mah etikana ulah leungit sing bisa we lah sing bisa tenang santai datang rurusuhan ting jeung rek ka mana dibari naon ge ayeuna naon budak bisi kaburu datang atuh mata ke neangan waktu anu rineh dengan waktu teh anu rineh ulah deur dengan waktu teh anu sempit hebatnya eta masyaallah tah kitu cenah loh geuningannya nya kitu we teruskan taat kanu jadi salah kita deui wa alla tasuma illa biidnihi ulah puasa maksudna ulah puasa sunnah ulah puasa sunat tapi tina puasa sunat ye kecuali puasa arfah jeung puasa asyura mah silahkan
ulah puasa sunat teh maksudna kumaha illa biiznihi kecuali aya izin salaki. Lamun weh migawe kitu si awe teh jol-jol puasa sunat tanpa aya izin anu jadi salaki. Kan di mana lapar, di mana dahaga itu nyambuangna beda kan. Jadi ketika ngomong teh ka salaki, wah, Kang, kumaha ayeuna bari ditiup-tiupkeun. Kira-kira kumaha? Insyaallah salaki ibu engkena pingsan. Gitu, matak izin heula. Izin heula Kang kumaha abdi bade saum anjing? Mangga. Baik, berarti salaki keur tepati perlu karena bibir ibu. Gitu tepati perlu karena bibir menjadi pamajikan. Dah eta cenah. Wa alla takhruja min baitiha illa biiznihi. Jeung deui ulah kaluar ti imahna kecuali izin nu jadi salaki. Jadi lamun kaluar ti imah teh sautak seutik izin. Da geus apaleun ieu paduli sanajan geus apaleun anger we kudu izin. Kumaha ada salakina ge eueuh atuh di WA we. Kang abdi widi heula bade ka mana bade ka warung. Jawab ku salakina mangga. Padahal nu kamari katampana karek dieu. Pek teh dawuh jawaban wae ti salaki teh lain salah urang, salah manehanana make naha. Pokona urang minta izin heula. Komo lamun ka tempat-tempat anu memang geus anu teu maklum izinna. Ari kitu mah nu maklum izinna nya. Geus maklum izinna lamun teh mah ka pipir atawa ka mana keluar teh maksudna ka tempat-tempat anu salaki geus maklum izinna ya itu geus maklum teu masalah. Ya terutama bangna minta izin teh ke tempat-tempat anu can maklum izinna. Sabab salaki urang teu apaleun urang reka mana. Pan urang teh osok arisan jeung babaturan bari eta non bari reunian jeung non babaturan sakola baheula. Geus kitu tuluy we ka dituna teh geus reunian, tuluy ngobrol, CLBK we ka dituna teh. Tah laleuceug we ka dituna teh loba nu pasea teh tidinya tah matak izin heula ka saha? Ka salaki Kang abdi teh bade reunian jeung mana jasa babaturan SMA lalaki awewe nya lalaki awewe gitu saha wae di dinya teh jeung mantan wah geus montong tah cek salakina teh montong sia nah ulah digugu renon ulah di gumpang gugu we ku saha ku salaki tuh kumanehanana sekali deh wa alla takhruja min baitiha illa biiznihi ulah kaluar ti imahna kecuali izin salaki fa in fa'alat lamun we awewe migawe kitu blenyeng we kaluar ti imah teh lanat hal malaikatu maka dilaknat ku malaikat ta ieu nu jadi hariwang nama bisi kengeng laknat malaikat naudzubillahi min dalik dilaknat teh kumaha ya dilaknat dicatatkeun urang teh seorang yang berdosa ya teh langsung digantungkeun catatan ku malaikat tekeun bantingeun itu cabokeun nah itu naudzubillahi min dalik matak izin heula we rek ka mana rek nyamperkeun ka kolot ge rek ngalayat menjadi kolot izin heula we sanajan cek urang naon picurigaeunna ngalayat ka saha ka kolot izin we nah ngajaga bisi kengeng laknat hiji eta kadua apan menang ganjaran ya teh intina karena ya teh nu mere aturan saha pangeran jadi sebenarnya mah awewe teh dilarang ku Allah kaluar ti imah nganda urang teh butuh keluar hayang init-initan bebeja heula ka Gusti Allah kumaha ayeuna bebeja ka Allahna Allah nu wakil di muka bumi supaya nepi izin anjeun ka Allah nyaeta melalui salaki gitu jadi izinna ka saha ka salaki sigah ka salaki sebenarnya mah izin teh padahal mah ka saha
ka Allah matak sautak setik widi gitu bebeja lah cek bahasa sompral nama sautak setik bebeja bebeja lamun migawe kitu alias kaluar ti imah tanpa izin nu jadi salaki maka manehna menang laknat hatta tatuba sehingga manehna tobat aw tarji'a ila baitihi atawa nepi ka balik deui ka imahna wa in kana zauju zaliman taya aya leuwihna da salaki abdi gitu cereg walaupun salakina zalim sanajan salakina teh jelema teu cereg izin heula we nya tada moal hartieun si eta mah da salaki aing mah nya bodoh nya teu cereg nya kurang ajar ari maneh atuh daek dikawin kudu kitu nya tah teu da kagok deui mah jodoh ti pangeran misalkan kumaha izin we hadaina izin ge cek salakina teh ngadon kieu we biko Kang Widi abdi bade angkat heula sia bebeja teuing gini-gini ge kan ditu sok aya padu kitunya kumaha paduli teuing pokona mah Widi we urusan ngijinan jeung teu urusan didinya urusannya ho jeung teu urusan didinya kewajiban abdi mah nyuhunkeun Widi kitu dapat pasti oge ari anu pinter mah ari anu harti mah moal pati-pati ngawidian kecuali aya pimaslahateun jeung moal pati-pati teu ngawidian kecuali pibahayaeun pan kitu dari pimaslahateun pasti diwidian Kang hampura abdi bade ka nyukeun Widi abdi bade ngalayan relasi mah heuh jiga tuh sugane ti ditu menang beas pan kitu lin eta biasana salaki eta ngidinan kula dinya sugan we atuh neng aya meureunnan keur deungeuna wae mah pan kitu eta teh bagja tah kitu sanajan nu jadi salaki teh naon cenah zalim war mun dibaca hikayatna rame ieu di dia anda kumaha tuh waktu nabeak geus sakitu heulanya wallahu a'lam bissawab mudah-mudahan jadi ilmu keur urang sadayana jadi nu bieu urang simpulkeun heula naon wae nu bieu teh berarti taat ka salaki teh naon wae buktina ngamulyakeun salaki jeung kulawargana jeung karabatna terus naon deui narimakeun pamere salaki sanajan saeutik nu saeutik teh anggap naon anggap gitu jadi lamun dibere duit 1000 perak gitu terus naon deui ieu teh ulah puasa sunat lamun taya izin jeung ulah kaluar ti imah tanpa izin nu jadi salaki mugi-mugi we urang sarere sing dipaparinan taufik hidayah amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi washabihi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halala wa sami falikal wasi ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fatah ya Alim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.